teu bisa dibobodo, teu bisa di naon gitu ngaranna dibohongi, aya sesuatu nu asup sehingga beda ka diri urang. Kumaha tah bedana barang aya nu asup ka jero hate aju eta asupna teh ya model beda-beda jelema teh diasupan ku nur ma'rifat. Aya nu keur salat ge keur 2 rakaat, rakaat awal biasa, rakaat kedua biasa, rakaat kedua katilu aya nur ilahi keur salat. Aya nu keur zikir baragus keneh tawa biasa. Aya nu keur ngala wudu, keur wudu ditafakura asup marifat. Datangna ilmu marifat teh marifatullah eta teh rahasia Allah. Allah kumaha Allah bae merekna. Aya nu keur leumpang ieu mah keur leumpang asup marifat. Aya nu keur di warung kopi biasa pelayan susuna ka dulu biasa nyana kadinya ngopi biasa tadi wali kunaon ngopi di dinya nya. Ternyata emang eta rahasia Allah pas. Aya nu keur ngedeng meme sare asup. Aya nu keur sare ieu mah diberena keur sare teh dibere ku Allah impian roh urang keluar sanggeus keluar kapanggilah sesuatu anu takjub ajib anu luar biasa, mungkin kapangijeng wali, mungkin kapangijeng ulama dan lain sebagainya. Hudang sareta celecep hate teh beda gitulah nyelecep ka jero hate can kaharti cenah kieu atuh moal kaharti sia mah yang potongan pedak jingan tuh hati kumaha. Ieu hate urang teh asa dicekela, hate teh asa dicekela, hate dicekelan, hate teh asa dicekelan ku Allah. Teu meunang ka mana cak Allah teh geus ulah ka mana dicekelan hate teh. Jadi Allah teh nyekelan hate urang. Ulah dibayangkeun belah mana Allah nyekelanana. Ieu keur bahasa doang atuh kumaha ngomong atuh. Sehingga teu goyag-goyagan lantaran dicekelan ku Gusti Allah teu goyag ketika ayana naon teh ulah kitu mah ayana ulah kitu mah ayana ulah